La ilaha illallah. Pangeran anu hak diwajib, nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus di pangeranan berarti maha pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia. Moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga. Ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah. Ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantap eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min adzabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah.